Kejadian hiji. Si Warji ngeluh ka indungna sabab sok dihina ku babaturanana. Aduh, kuinten para ayah nyebut ujang wajib, saya ingat sekolah tidak mah nyebut nambet wajib. Ih, yang terus kembali aduh ngomong gitu terbaik ada malah pergi langka. Batur mah sok ambak, amun disebut si teh, komedi si Asep Onon anak lurah tuh. Kejadian 2. Si Warji terus nyaritakeun kumaha dirina sok dipilampah goreng ku babaturanana. Mbak, nah tuh kuring teh temenang gelut. Ih, anaknya jual mama tahu misalkan salawasna. Tapi sabar teh nyeri, mak. Terus kembali tapi tak kayak balik sana. Ya, teh. Ya, budak nih. Anggur sih harus bisa bae uluna mau deket ke batur deui. Si Warji teh budak yatim nu hirup jeung indungna nu kering jeung miskin. Kejadian 5. Asep Onon tiga brus, namun tuluy diselamatkeun ku si Warji. Tolong! 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 Aduh, saya tak euy. Oh, Asep Onon. Asep Onon teu kuna naon? Tolong! Ji! Ngene ka Asep Onon. Kuna naon Asep Onon? Tuh, nyeri doang. Ah, aya tuh. Naonnya, Ji? Kejadian genep. Si Warji terus mantuan batur tanpa ngarep pamulang terima. Jalan. Ya, rokona. Kos yang. Punya. Yang kita pernah. Ya, sisi pernah. Benar. Terus mana? Ya. Ambil kita ya. Ya. Ya, dulu satu mama. Pak. Dia ada tuang. Mau kasih baju tuh jauh lagi. Ya. Turunnya. Jang, pagi tadi ya. Ya, Jang, dia. Ya. Mana ada bapak. Ini bajunya harus bilangnya. Dipakai. Ini saya untuk dikatain. Jadi salah itu. Ibu menang maling biasa. Terus baik. Dewek lain maling. Terus udah lo ngomong sih teh. Dewek disian ka jelma goreng. Ayo gelut. Naon sia? Jadi yuk. Si Warji tuluy nulungan adun nu tatu ku munding. Aduh, ada si beton. Aduh. Beton, kumaha kayaan si lain. Aduh, boleh tetap punya lagi. Ayo orang we, orang ibaran. Aduh. Kejadian 10. Si Warji nangkep si Utun jeung si Begu nu geus ngalakukeun kajahatan. Wop. Saya tak euy. Ayo sia geura meta. Ji, urang bedakeun sia ka si lurah. Ulah dibedakan Ji. Kejadian 11.
Si Warji dipuji ku juragan lurah lantaran sifat anu hade jeung wani. Lihat tuh awalnya bagus banget ya. Nadia. Nadia, siapa minta tolong pamanggilkan si Warji ke saung ya. Berapnya? Ya, aja bagi apa?